Pas itu teh euy. Ah, hanteu euy. Ah, balik we aing lah. Kang. Nah, kan. Kesana. Ka mana, Kang? Menawi abdi teh aya barang di tanda. Mohon. Abdi geus di kosan ada 100.000. Aduh, mohon ai wong ieu kieu biasana 100 kan eta teh ongkos atos mah gitu eta teh kan. Mohon panginten ku abdi dipangyanakeun nya. Mohon atuh. Tapi kersa eta teh. Wah, kersa mohon. Siap diantos nya. Di langsung lah. Mohon siap atur nuhun Kang. Mohon diantos nya. Mohon. Jeung make mogok segala goblok teh ieu mah. Erek usaha teh ampun. Yen merek usaha di jalan teh kieu. Wah. Pun. Ya balik mah eta. A few moments later. Kacau sekali. Lamun geus bangun tinggal mah ieu mah yang semua waras ieu. Ngobrol ke sekolah ka mana we ngelantur. Tak dipusingin. Emang kenaon, Mang? Aing geus wau hubungan teh ku aing. Heuh cek aing ge. Atuh da ieu geus panggil we di dieu mah. Terus di mana atuh? Pan aing teh apes ieu teh. Menang muatan aing teh bieu teh euy kita. Heuh cenah alus ongkos nama 100.000 ngan aing teh moal drum. 2 siki. Oh, rek diganong ku aing beureun hese di dieu. Ieu mah kan begal teh meureun. Heuh, pan cek aing. Kita keturupan meureun. Ai sia masuk kara didengekeun atuh. Moal drum cek aing ge pan aing diganong hese sia mah kalakan ban. Tadi tukang jauh-jauh. kan meureun mana teh keturupan atuh. Sia mah cek aing setara didengekeun atuh. Mawa drum 2 lain turupan. Sia mah kumaha? Keturupan atuh teh. Cek aing da lieur aing ngobrol jeung sia mah panggil jeung sia deui atuh. Ngojek menang 300.000 teh. Ngadon mogok ngadean beak 288.000. Aduh, gur jaga tuh gur gur. Akak geuningan. Ji, aing mana eta si mana eta? Aing sebenarnya mah lah aing teh rudet pagi jeung mana teh unggal poe sebenarnya. Aduh, teh kieu urang teh nya. Kumaha deui? Panas tiris terus dipariksakeun ka dokter urang teh bieu teh. Ade nyari tanaman berujiteun ya. Pan urang teh kieu pan cenah cek dokter cenah bapak gaduh gula cenah nya urang teh balik we heula mawa gula tapi urang bieu balik deui kalah dicara masuk ku dokterna. Wah, balik we urang mah ayeuna mah. Aing bekirna teh begitu mikir si eta mah. Kan baru diperiksa teh ku dokter teh. Banyakeun teh penyakit. Lamun asula ieu nu dibawa ti. Mang. Engke aya naon euy. Aduh, sigana yeuh piduiteun euy aing rada semangat ya. Iya, aya 3 we ieu isu. Heeh. Itu di sawah pang musiankeun saungna nya. Heeh. Terus galangna babadan. Heeh. Jangan sawahna. Oh, heeh. Ngan meureunnan kieu ari nyawangan ieu mah meureun ngabersihan Mas bersih ayeuna ge bisa gitu. Meureunnan jeung ieu ge jeung nyangan sawah mah meureunnan gitu. Ngan urang meureun ayeuna rek indit gitu nya. Isu ke meureunnan beres-beres namanya. Dari kan eta jalan. A few moments later. Hup. Samana rada suhu gitu. Karena urang teh rek nginjem kabel ieu teh yo. Da urang pan aya buburuhaneun kita sawah euy cai engge dicaangan cenah ituna. Ieu cuk urang ge pang ngabersihankeun saung beureuh. Sawah saha? Sawah si Bohim cuk urang ge lah beureunan erek ai saungna mah waras lah diduruk ayeuna peuting ge kitu dibersihan kan. Eta na we beureunan rek nginjem kabel. Ah, ini tuh ada rusuh urang mah euy. Aduh ruksawi. Cek aing mah teh titah dibersihan, lain titah diduduk ieu. Cek aing
kita mah lemot. Bener, mau balik buang. Lagi bikin tas di mana? Biasa we kira buka duit geuning mah we. Lain tadi teh beurang ka deuleuna ngeprak juga ngeprak galon aya naon. Saya udah. Biasa we geuningan orai urang teh na tanggal sampo jadi kieu orai na mata. Urang ge na tanggal sampo dijual urang teh poe 25 juta teh. Laku. Benar urang mah. Apa ini? Mau balik gitu. Bener orang mah tadi kan ngajualna gitunya. Hayu rayna mah leutik sagede kieu ngan urang mah dijualna pan kieu. Jeung sawah-sawahna cenah. Balik we. Semua mana? Gara-gara masih mau apa hari ini penginjal we tahu mah. Oh, sing tahu kemana ge? Kenaan mana Jat? Di dieu. Hayang. Kengendok. Hayang. Lumayan kengendok. Da ge ucing. Pangangan atuh batuan urang. Mana tidak bingung we kieu mana dengan hayam. Nyaho we. Cul eta. Astagfirullah. Oh, Anjir mah tadi. tak pusing sama teh sebenarnya mah. Pagi-pagi acara yang bener lagi. Ini hayang mah kali pinjam eta. Weh kenaraeun we. Yang murah gitu. Aduh. Coba kengendok. Coba itu peuting mah hese nya geus mendingan beulin urang. Urang ge. Urang mah sakali hayang ngandogna ge 30 hayamna euy. Oh, laku. Betul ngan pan hayamna nu urang mah pikeun ceuk urang ge mun erek mah datang we ka imahnya. Oh, ini mau balik ngaran-ngaran panggil jeung sama teman. Enggak panggil. Gitu dulu. Kenapa mana yang juga nu pusing? Pusing usaha itu tuh aing kumaha. Dari zaman kieu mana kan perusahaan Euy itu. Naon tuh? tapi iya aya Haji Kosim minta tanur. Da ieu teh maneh tanur. Naon wae mah masalah ya kita. Heuh si hayu urang ge aya batur mah. Weh kenaraeun we. Iya kerbadang hitam. Biasa pegawaian. Montong aing mah ngabejaan bisi pegang leunana. Pan aing tandur mah ceuk aing ge ayeuna nyocol tengah uap, ayeuna col gitu tengah uap. Karunya urang mah leunana. Urang kata ada